Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Di zaman ayeuna mah dijauhan ku sababaraha urang ge keur urang mah teu jadi masalah. Nu penting mah teu ngaganggu hirup urang we. Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Yes, salila lain duit anu ngajauh keur urang mah teu jadi masalah. Tapi da urang mah teu hayang megatkeun silaturahmi jeung sasaha oge. Tapi lamun maneh hayang ngajauh ti urang, nya mangga wae. Da kadang jelema mah dijauhan teh lain karena boga salah, tapi geus teu nguntungkeun jeung teu bisa dimangpaatkeun. Bener teu? Paladagu. Tah, aktif sia. Halo. Urmi. Kumaha atuh ieu teh geus waktuna sakedeung deui ge 2 poe deui ge lebaran. Sakitu eta ku urang di chat pe ditempo henteu, dibales henteu, diteleponan geus 20 kali teh diangkat-angkat. Diteang ka imah ngaleungit, jeung ngaleungit ciga dademit. Hah? Teu urusan, deuk nongtot bool, deuk gering panas tiris. Update status kamu mah, meuli baju lebaran mah, ari kana hutang pokok. Sok-sok ah, geura bayar, pokona mah urang ge sarua butuh. Tarageun. Ye, ontohon. Parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan, bener teu? Baladageun. Dengekeun ontohon, hirup zaman ayeuna mah keras. Silihakan, silih tikung, silih tindas, gaya saeutik diomongkeun, tapi nu paling najis-najisna wani ngahina, tapi teu wani ngaca. Bener teu? Paladagu. Ari boga biwir teh ulah sangeunahna ngomong ka batur. Boga jeung nyebutkeun urang geus kolot. Atunya heueuh, di mana-mana ge tambah umur mah tambah kolot. Ji, teangan ka kutub utara, aya jelema anu tambah umur tambah ngora. Moal aya. Lagian ieu urang teh can dangdan ciga kolot sote, da pagaweanna ge gegerok. Pagaweanna di sumur, di dapur, eueuh kegiatan lain ka salon. Yes. Ye, lamun urang geus dangdan, salaki batur dia bakal kapincut ku urang. Budak SMA dia bakal nyebut teteh, moal nyebut nini. Bener teu? Baladagu. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol. Aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol. Dor. Dengekeun ontohon, ulah nyebutkeun awewe zaman ayeuna mah marurah, anu geulis oge beunang ditawar. Ye, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki nu kos maneh nu kono, baik di paraban ku awewe, daek nginjem duit awewe dengan modal pinjam dulu. Ye, maneh teh lalaki ditakdirkeun teh lain dek ngemis, tapi nganap kahi, di mana harga diri maneh atuh ari kitu mah ontohon. Bener teu? Baladagu. Orok dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Ye, Nurmi, ulah sok sedih lamun disebutkeun gemrot. Ulah sok minder lamun disebutkeun gendut. Lamun aya nu ngomong ka maneh anu gendut, anu gede dagingna, sakedeung deui lebaran haji montong ka mamana, tembal ku maneh. Keur maneh anu begang ulah ngalaliwat ka komplek bisi digegel anjing, disangga tulang. Baladagu. Jadi awewe mah kudu serba bisa. Ku sabab disepelekeun jeung diredahkeun ku lalaki nu teu boga harga diri mah nyeri. Paham? Baladagu. Dengekeun Kardun, beda yeuh awewe zaman baheula jeung zaman ayeuna. Nya jelas beda. Ari baheula mah awewe baheula mah yeuh mararanja, maranyemenye, saeutik-saeutik klewe, nanaon oge ngandalkeun salaki. Coba awewe zaman ayeuna moal ngandalkeun salaki, nanaon oge diandalkeun ku sorangan. Jadi awewe anu malandiri. Mulai tina bongkar pasang gas, ngangkat galon, menerkeun kenteng, naplok, ngecet. Ayeuna mah awewena bisa ku sorangan. Da ku sabab jaman ayeuna mah awewena talau diri, saladar diri. Dangaran salaki mah titipan, lamun henteu diambil kutukan pasti diambil pelakon. Henteu baladagu. Lamun mung dihina batur, ulah sok ngahina batur. Lamun mung digogoreng ku batur, ulah sok ngagogoreng batur. Ieu mah ngagogoreng resep, ngahina resep, giliran digorengkeun balik teu narima. Akan batur ge sarua mumul, sia teh dikitu-kitu ku maneh. Maneh oge sarua mumul dikitu-kitu ku batur. Alin, baladagu.
hirup aing mah anti kudu musik hirup batur. Tapi lamun hirup aing geus diusik ku batur, aing mah anti. Mabai mundur. Yo, ari hirup kudu sesuai kemampuan. Da sia mah mampuna siri ka aing, jeung panasan ku aing. Maka hirup sia mah moal mampu. Kamu hirup cigah aing. Bener teu? Paladageun. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tadina sok buat baut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh. Baik deketan, ini asa seseredetan, ieu dadah ieu ini asa deg-degan, someah ngadak-ngadak, ngajak ngobrol. Ari dek indit ajarkeun tengah hargaan. Ari teu indit aing teu ieu sok deg-degan kana hate teh. Da masalah tungtung nama antara manawi we jeung ci. Ari dibere injeum aing teh heueuh. Osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis. Ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan. Kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah. Jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan. Baladageun. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Cek saha? Waduh, da cek kuring mah hirup sangsara teu gablek duit moal bisa meuli nanaon. Nyalieun nyarungkat. Bubuk besti. Baladageun. Balanja kebutuhan dapur poe ieu. Bea sakilo 15.000, sambeleun jeung samara 10.000, deungeuna 30.000, kabeli hayam jeung tahu, acan jeung minyak-minyak nama. Kopi genep 10.000, jajan budak diisuk-isuk nepikeun ka peuting 30.000, nyesa duit tina 100.000, 5.000 perak. Boro arah nambahan, boro arah nabung, nu aya ge nomokan ka saha ninggeuna, ka bank keliling jeung ka bank emo. Mata keur para salaki, ulah sok ngabibisani, mere duitna nominalna mah gede 100.000, tapi bebeulieuna anu mahal. Boro arah nabung, pajak geus bisa dahar oge. Bener teu? Baladageun. Ye, tenang itu mahal. Mata hirup mah kudu tenang. Dek diomongkeun ka ditu ka dieu, dek digosipkeun ka ditu ka dieu, dek diadu domba, dek dipitnah, urang tetep tenang we, teu kudu malikiran jelema anu kararitu. Yes, teu kudu buang-buang energi teu keur ngabales jelema anu kararitu ka urang. Da hukum tabur tuai mah nyata, jeung karma mah moal salah nama. Bener teu? Baladageun. Ari kabatur bager, ari kadur sorangan, medit, pelit, merege hese, cak jahe, coret buntut kasiran. Ari kabatur mah di segala dibikeun, aya nu nginjem duit dibere, aya nu minta tulung dibere, eta dah hayang kapandang alus. Ari kadulur sorangan, medit, baladageun. Ye, aing mah cicingan bisa, ngalawak bisa, jahat bisa, komo deui jadi jelema gelo mah aing mah leuwih bisa. Tergantung jelemana nu di hadapan aing saha. Bener teu? Baladageun. Kata-kata ceuk. Tarimakeun pamajikan nu aya. Ulah neangan anu leuwih. Engke besi meunang ka peurih. Jeung ulah neangan nu sampurna. Engke maneh besi kecewa. Tarimakeun anu aya da geus sidik nyata. Tempo geus eueuh mah engke oge ku maneh karasa. Bener teu? Baladageun. Tuh, lalaki ge aya. Ye, perkara sungut lemes mah teu kudu awewe wae. Tuh, lalaki ge aya anu lemes. Resep ngomongkeun batur, resep mitnah batur, jeung resep ngagorengkeun batur. Jadi perkara sungut anu lemes mah teu kudu awewe wae. Lalaki ge loba. Bener teu? Baladageun. Atuh sia neangan ka awewe anu eueuh huluan. Horas babatok we sia mah bedul kehen dengekeun ari sia lamun embung gableg awewe anu heuras babatok pek atuh sia neangan ka awewe anu eueuh huluan. Ngarasa meureun heuras jeung kitu Suka dukana tukang warung. Boro arah sukana ieu lolobana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli ka batur, ari nganyuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngaceleng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai teu poe minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi. Baladageun.